di Banjaran Jang Edi di Banjaran Seueur Sunda dede urang Giri Haraja di Barosara Company di Barosara Company panasaran can kasarang Jang Edi anu bagi dek naros tepati wani dede urang Bandung panasaran can kasarang nek naros mah Mama Cici Purwakarta kapayun bayar naguna Tibatan saela lebar Mama Cici Purwakarta sakayu di dama baju dede Mama Cici Purwakarta tibatan jaminu sabar hirupna mulus rahayu kincir ngait kana regang ayono geuning anu bagi kumaha menarekeun anak dede urang Karawang pikir ngait kasa urang geuningan mah ada kumaha nuturkeun katina naha janten padahal bulan kernya disoca nyangkrung nyaksian jungjunan bet luluasan ngantunekeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi katina naha janten padahal bentang keur nembongan disoca nyangkrung nyaksian jungjunan bet luluasan ngantunekeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi adede anu bagi pami teras kana takdir pasti diri loba mungkir sanu lepat anu ngolembah aucup TikTok
padahal kurang kumaha ka geus lawas carita kurang urang duaan anu munggara nitipkeun asih kamelang telaah sanajan mangsa nyorangan kedana lisan satyarek babarengan nuhun Cep Edi wilujeng teu harapan rek bibit beta laksana nyandi kabulan nuhun Edi jang Edi mekarna kembang endah pangharepan ngotret ingetan muka kene hiji catetan tapi kiwari jang Dede Sawiru nyana kuring anu ngagering cuacina sorangan honcewa hatalewang numi asih dipeperi numi tina geus lawas pun sapun kanu maha agung ka Gusti nu maha suci Gusti pamuntangan beurang Gusti pamuntangan peuting sajatini ngepati hurip sajatini kalanggengan sajatini sapun awik nam astu paraluna kabuderaan kula amit sejak mipit kula minta sejak ngalah mundur tina ngapanasaran nek bukakeun tutung kusan
rek mukakeun tutung kosa pun sapun kasakur dulur nu sarasa jeung sasukma utamana Tatar Sunda Jembarna Galuh Pakuan tamperkeun Saripatina tanjeurkeun aweuhanana tanjeurkeun aweuhanana nyungsi harti Siliwangi nu nyamuni dina wanci nu miaksa dina raga dina ragawa Siliwangi nu kiwari Siliwangi nu bihari mugia panjang apun Raja Kidung sahabat Nabi Abu Bakar nutiwing kiti payun bagena Umar cerita kurang dua anu munggara nitipkeun asih kamelang telaan sanajan mangsa nyarengan kedanalisan satiarek babarengan harepan ngayunkeun ka Megama rik bibit bintang laksana nyanding ka bulan mekarana kembang endah pangharepan ngotret ingetan mukakeun hiji catetan tapi kiwari ngan kuring anu ngageri juang ciengan sorangan honteba hate lelewa numi asih dipeperi numitineng
ditinggalkeun teu sangka bejalir janji ku hariana mundar mandir pelesiran jalan-jalan ngobrol asik jeung kabogoh rerendengan baris janji pas ini pasang subaya duaan bari siliki cepat silih tetep soca naik mobil anu jurusan ka kota nu dimaksud rek nonton film India kabeneran angkot kosong muatan jadi jajan ngobrol napa duduaan naik mobil angkot ka kota Karawang wae wong nyarita tak gitu maksudna nah manikitu lut apa hanteu teu perlu ngabohong aku masih aing Siliwangi rasa aing Rasulullah pangawas aing Ratu Galuh pangucap aing yang Pramuta Jimalela alang eling Kangjeng Sinuhun sifat suci maring Allah sifat dalisna tesduk kang lum dumadi ya isun manina Ratu Galuh Abah Ayi Basajan nami panggung paminami asli mah Ayi Ruhyat gira-gira neng nia anu cantik hadir kulan oge bapak hajat akina oge anini na anu bagus leres kulan menak teh ti di mana cenah ti ya itu gerak ti pajak
Kadario Bang Obon aturan ibu hajat bapak hajat kaparayung usati alah Apa hajat ibu hajat ibu hajat ibu hajat kaparayung disarangan ku panitia sadayana pamangko hajat pamangko hajat leres gulan haturan Wasepuh deui aturan sadayana sorang obos kayu api cuma deui api suma lahang teh pangaju wasak ngomong kitu teh gede abi kagak mamaran api cuma obos kayu api cuma disarangan api cuma aku api cuma Bang Obon hidayah alah pulang teh nyaangan deui ngagupayan nu teu boleh mere janji atos lawas mi asis sungkem wawangi rek sumera cep candra kapanutan nutos resmi bulan madu nu tilamka bawa peti cinta tresna nu bisa mependek kuring rasa bagja dapugu aya nu nyanding buah hate mamah Arya anu bager ayeuna atos kacangking hawa seger angin lirik ngalendot ngaharewos carita asimunggaran kuring janji sagala nu karandapan
rasa dede wasadul singa jadi peti remis janari dina kembang malati titipan asih urang tepungkeun deui kasadahang nu pasini dina ati tawis dede tangtungan diri pribadi remis janari ibarat nyecerika cinggaran celang di pependek lamunan kumalangkang mata kuas na ciptaan lalakuan peting tadi dina impian ieu raja ngayakeun hajat ruat bancaka tuna lampah eta urang nyarioskeun kayaan budak hideung ler beuteung anu diajak lala jorongeng badaya kasep incu aki hayu cenah ulang lala jorongeng badaya cu ieu budak dibawa lala jorongeng badaya barang gek kadinya darariuk katawisnya teh hiji raja teh mah mangku bumi teh sing horengen teh ramana ku anjeun atuh di dia budak ngagajeleng ka tengah pakalangan ieu bapak geuningan sing horengan si mana horeng anu hayang jadi raja na ge cenah kaula ama ieu budak saha cenah cicungik mangkeluk saha atuh salajengna ieu budak teh dijiwir ku prajurit nanging lain budak sambarangan sakti Raden Cakra gulang-gulang nepikeun ka jarengkang prajurit nepikeun ka guliti maksa nyamperkeun cenah abah cenah pan ieu teh geuningan pan geuningan ieu teh geuning anak ama teh pan kula teh Raden Cakra teh anu hayang jadi raja tatapa berata hampir kena 4 tahunna lamun hayang jadi raja hayang jadi di aku ku kaula ngan aya syaratna lamun bisa nyokot batu ali-ali ampal ka jero sumur ku kaula bakal di aku anak atuh nu akhirna Kangjeng dalem ngunclungkeun batu ali-ali ampal ka jero sumur nya tadi kunclungkeun kana sumur Raden Cakra jeuwat ngeta ngapuskeun sorangan atara pingin celungkeun sorangan atuh ku prajurit teh diarug-arug cenah prajurit kitu ceuk Kangjeng raja teh atuh meureun sakilat manjeuna geuningan meuneun katingali ku logika mah pasti paeh cenah ieu budak teh nanging ku anehna ieu budak ngajang ngelek deui di sisinya eta Kangjeng dalem mah mangko bumi nah ieu cenah ama batu ali-ali ampal teh ai bener sakti cenah si Cakra teh bener geus pintar
aya cenah nu kadua syaratna naon deui wae eta teh naon cenah ama syarat nu kadua cing naon teh tah lamun maneh cenah bisa nginggal dina congok keris 2000 keris diacung-acungkeun congona ka luhur gitu sarta bisa eta keris teh neraka awak anjeun diaku cenah ku kaula anak nah eta syarat hiji deui teh kula kumaha eta Raden Cakra atuh prajurit di dinya nangtung-nangtungkeun congok keris atarpi juhung anu kasih dasar raktina saparantosna beres eta keris dijajarkeun atuh Raden Cakra ngagajleng apa panggungan bari engklak-engklakan babadayaan keris ancur diirik lir pare ku sakti-sakti Raden Cakra tah kumaha cenah ama ayeuna masih kene mungkir moal ngaku kaula Cakra lamun anjeun hayang jadi raja jeung hayang aku di anakku kaula anjeun kudu robah eta wujud karena bulu bujal meuni ramai sok dipake nyayang kadang gitu bulu kelek dilelepe bulu beuteung mantak keung tempat tuh mila ngadaweung lamun janari tengah peuting ya memang lengser sok neangan randa nu 3 kali sok maugi kunaon cenah kula mahugi kuali besi janari dipaok deui gitu kalakuan teh kula atuh celengkung goong ditakon bewara deui wae cenah kula 7 negara bijil ieu rajana aya naon cenah aya naon aya naon yen nek aya hajaturat pancakan ah eta di negara sagala ditako sagala ditabo sagala eta ngapulannya aya pantun aya naon aya deui? gemyung aya naon aya singa depok aya naon deui aya angklung kalima dogdog mitohageun jeluk minantu goblok ah gitu nya rupa-rupa eta kasenian aya jibrut sagala ieu mamang lengser manehna ngagegag leumpang bari heheotan daun caringin marura katiup ku heot lengser tapi kamu rudul nanya atuh lamun ngala jengkol ieu mamang lengser sok kumaha eta tarekel ngala jengkol leuleuh atuh nincak dahan anu regas semplak ngagubrak ka handap eta terus kumaha bari ragrag manehna ruwah rawel ka handap meunang meureun 14 kilo umah eta gerak-gerak gitu teh masih kene bari ragrag ruwah rawel wah masih kene bisa nya ieu mamang lengser nganggo jaket setting raksukan jaket setting bahantina kulit munding kancing ngabaris ngajajar 55 sagede kikiping roda eta kancingna kulanya bulu halis cawig-wig parat tepikeun kana kumis itu kumis tina kumis paling cawag parit tepikeun kana bulu jangot itu bulu jangot tina jangot cawig-wig parat tepikeun kana bulu dada itu bulu dada tina dada palcat nyata ramai tepikeun kana bulu bujal tinu bujal tinu bujal ramai bulu bujal meuni ramai tempatnya eta kadang gitu kulanya bulu bujal meuni ramai nepikeun kana bulu naon bulu tuur aya nu kaliwat rara keun bae nu kaliwat mah eta mah ieu mamang lengser anjeunna langsung wae muru kahiji patempatan ngabewarakeun kitu dina lalampahna oh itu cek pulang teh nyaangan deui ngagupayang nu teu weule mere janji atos lawas mi asis sungkem wawangi rek sumera cep candra kapanutan nut
tos resmi bulan madu nu tilamka bawa peti cinta tresna nu bisa mependek kuring ye rasa bagja dapugu aya nu nyanding buah hate mamah Arya anu bager ayeuna atos kacangking hawa seger angin lirik ngalendot ngaharewos carita asimunggaran kuring ngejangji sagala nu karandapan rasa dede wasadul singa jadi peti remis janari dina kembang malati titipan asih urang tepungkeun deui kasadahang nu pasini dina ati tawis dede tangtungan diri pribadi remis janari ibarat nyecerika cinggaran celang di pependek nolamunan kumalangkang mata kuas na ciptaan lalakon peting tadi dina impian ieu raja ngayakeun hajat ruat mancaka tuna lampah eta urang nyarioskeun kayaan budak hideung ler beuteung anu diajak lalajorongeng badaya kasep incu aki hayu cenah ulang lalajorongeng badaya cu ieu budak dibawa lalajorongeng badaya barang gek kadinya darariuk katawisnya teh hiji raja teh mah mangku bumi teh sing horengen teh ramana ku anjeun atuh di dia budak ngagajeleng ka tengah pakalangan ieu bapak geuningan sing horengan si mana horeng anu hayang jadi raja na ge cenah kaula ama ieu budak saha
cenah cicungik mangkeluk saha. Ngapalkeun ka anak ulannya. Atuh salajengna ieu budak teh dijiwir ku prajurit. Dicenah ka mana? Nanging lain budak sambarangan sakti. Raden Cakra gulang-gulang nepikeun ka jarengkang. Prajurit nepikeun ka kaguliti. Gitu ulannya. Maksa nyamperkeun cenah abah cenah pan ieu teh geuleuh geuningan apaan geuningan ieu teh geuning anak ama teh ya. Pan kula teh Raden Cakra teh anu hayang jadi raja tatapa berata ampir kana 4 taunna. Heuh lamun hayang jadi raja hayang jadi di aku ku kaula ngan aya syaratna. Lamun bisa nyokot batu ali-ali ampal ka jero sumur ku kaula bakal di aku anak. Atuh nu akhirna Kangjeng Dalem ngunclungkeun batu ali-ali ampal Jero sumur nya tadi kunclungkeun kana sumur. Raden Cakra geuwat ngeta ngabuskeun sorangan atau pingin celungkeun sorangan. Atuh ku prajurit teh diarug-arug cenah prajurit kitu ceuk Kangjeng Raja teh. Kumaha eta nasibna urang teh. Atuh meureun sakilat manjeuna geuningan meuneun katingali ku logika mah pasti paeh cenah ieu budak teh. Gitu. Nanging ku anehna ieu budak. Naon kanehanana ulah. Geus ngajang ngelek deui di sisinya eta Kangjeng Dalem mah mangko bumi. Aya pangkeunana ulah. Tah ieu cenah ama batu ali-ali ampal teh ai bener sakti cenah si Cakra teh. Bener geus pinter ulah. Heug aya cenah nu kadua syaratna. Naon deui wae eta teh. Naon cenah ama syarat nu kadua? Cing naon teh. Tah lamun maneh cenah bisa nginggal dina congok keris 2000 keris diacung-acungkeun congona ka luhur. Gitu. Sarta bisa eta keris teh neraka awak anjeun di aku cenah ku kaula anak. Tah eta syarat hiji deui teh ulah. Kumaha eta Raden Cakra? Atuh prajurit di dinya nangtung-nangtungkeun congok keris atarpi juhung anu kasih dasar raktina. Saparantosna beres eta keris dijajarkeun. Atuh Raden Cakra ngagajleng apa panggungan bari engklak-engklakan babadayaan keris ancur diirik lir pare. Ku sakti-saktina Raden Cakra. Tah kumaha cenah ama ayeuna masih kene mungkir moal ngaku kaula. Cakra lamun anjeun hayang jadi raja jeung hayang aku di anakku kaula anjeun kudu robah eta wujud. Karena bulu bujang meuni rambai sok dipake nyayang kadal. Gitu. Bulu kelek dilelepe bulu beuteung mantak keung tempat tuh mila ngadaweung. Lamun janari tengah peuting ya memang lengser sok neangan rana nu 3 kali. Sok maugi kunaon cenah ulah. Mahugi kuali besi janari dipaok deui. Gitu kalakuan teh ulah. Atuh celengkung goong ditakon. Bewara dewa cenah ulah. 7 negara bijil ieu rajana aya naon cenah aya naon. Aya naon. Yenek aya hajat turat pancakan. Eta. Di negara sagala ditako, sagala ditabo. Sagala eta ngapulannya. Aya pantun, Aya naon. aya deui? gemyung, Aya naon. aya singa depok. Aya naon deui? Aya angklung kalima dogdog mitohageun jelung minantu goblok. Gitunya. Rupa-rupa itu kasenian aya jibrut sagala. Ieu mamang lengser. Manehna ngagegag leumpang bari heheotan daun caringin marura katiup ku heot lengser. Tapi kamu rudul nanya. Atuh lamun ngala jengkol ieu mamang lengser. Sok kumaha eta? Tarekel ngala jengkol. Leuleuh. Atuh nincak dahan anu regas. Semplak ngagubrak ka handap. Eta terus kumaha? Bari ragrag manehna ruah rawel ka handap meunang meureun 14 kilo umah. Eta tapi cara gerak itu teh masih kene. Bari ragrag ruah rawel wah. Masih kene bisa nya. Ieu mamang lengser nganggo jaket setting. Raksukan jaket setting
bahan tina kulit munding kancing ngabaris ngajajar 55 sagede kikiping roda eta kancingna kulanya bulu halis cawig-wig parat tepikeun kana kumis enten kumis tina kumis paling cawag-wag parit tepikeun kana bulu jangot enten bulu jangot tina jangot cawig-wig parat tepikeun kana bulu dada enten bulu dada tina dada palcat nyata ramai tepikeun kana bulu bujal enten bujal tinu bujal ramai bulu bujal muni ramai tempat nyata kana gitu kulanya bulu bujal mani ramai nepikeun kana bulu naon bulu tuur aya nu kaliwat rana keun bae nu kaliwat mah eta mah ieu mamang lengser anjeunna langsung wae muru ka hiji patempatan ngabewarakeun kitu dina lalampahna oh itu cik kulanya dipasang di hade-hade malarakati ngalna sae sabab keur kabebende kembang ros tawi soca pibatureun pangajurungan tinuliwung gersulur bisa nepungan kembang ros berem ciri kerto tonden makarna asih manehna ye gumulu sakujur tangan tuh ieu atuh lain-lain daun awi ari lanca beureum ditaweurah ari lain-lain bagja diri lain-lain bagja diri bagja dengan di bagera malela diangopala jang candra dina topesia anu saya anu bage haturan wilujeng tepang kasadaya kaum dangu angros beureum dipasang di hade-hade malarakati ngalna sae sabab keur kabebende kembang ros berem tawi soca pibatureun pangajurungan tinuliwung gersulur bisa nepungan
Gemang ros berem hiji ciri kerto tonden makarna asih manehna ye gumulu sakujur tangan tuh ieu atuh lain-lain daun awi ari lanca beureum ditawara ari lain-lain bagja diri lain-lain bagja diri bagja dengan di bagera malela diangopala jang Chandra dina topesia anu saya anu bage haturan wilujeng tepang kasadaya kaum dangu cadung mundur pantrang mulang ngabelanu sajeng bangsa mugi Indonesia jaya tetep tengetrem tur merdeka sanajan loba rintangan berjuang di medan perang duh pejuang anjeun tandang makalangan tenang ludeung hanta malah tehariwang sok sanajan berjuang loba rintangan tapi anjeun tetep teger tur perkasa pasukan ti Siliwangi sami ngabela negeri rek ngusir kaum penjajah anu sifat masyarakat duh pejuang anjeun tandang makalangan tenang ludeung hante malah tehariwang sok sanajan berjuang loba rintangan tapi anjeun tetep teger tur perkasa cadung mundur pantrang mulang